Udah aku merhatiin ayam terus, dia Neng yang diperhatiin. Nah sih, ganggu wae. Buru nyen kopi, diem-diem bae. Si A nyebelin. Kur. Nih kopina. Hayam we anu dicowokin Neng kapan? Sebel. A few moments later. Astagfirullah, eta kopi can diinum. No, Neng nih gugorokan teh jelas gitu. Mah ku Neng geus dibikinin kopi, masih aja ngurusin hayam. Sabar atuh cinta, ntar juga diminum kopinya. Cinta ti kotak lebuan. Sekarang demi wae. Wah, Mang, halus hayam teh. Siapa dulu? Komdut. Kamu punya ayam gak? Punya, Mang. Ngan kitu leutik. Kumaha bibit unggulna? Mau bibit unggul mah pacek atuh kumaha. Wah edan. Manya orang kudu kawin jeung hayam. Atuh Mang, udah dianggap serius. Serius atuh, Mang. Hayang kadu hayam kos Mang. Geus atuh, ari hayang bibitna mah. Yeuh, Mang boga bibitna. Asik. Nuhun, Mang. Omatnya eta endog ulah nepi ka peupeus. Sabab eta endog bisa mau pibeunghareun jeung sagala bisa kabeuli. Wah, banyak. Mah duit atuh, Mang. Bisa beli motor atuh urang. Boga motor baru atuh euy. Ari maneh jadi we peupeus endogna. Aduh, Mang, kumpura, Mang. Bentar deh atuh, Mang. Si deui, Mang. Duh, aing, Mang. Bohongan bohongan sa can ge acan geus dipeupeuskeun. Atuh, Mang. Mang atuh, Mang. Mang. Mang, Mang.